Dina kiatina kitab Duratul Nasin wal yaumus saminu sareng hari poenan dinten 8 ayyamul ladzi yusama yaumut tarwiyah. Eta poenan disebut teh poenan tarwiyah. Man somahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dari tanggal 8 Zulhijjah tekunan disebut poenan tarwiyah kusab dina eta dinten tarwiyah teh ngimpen. Nyaeta ngimpen Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang mencit putra Nabi Ismail saur pituturan Allah. Maka padilahna dina dinten ieu dina dinten tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah man shoma liqallahu anu salasina iya tah man shoma alta minal ajri ma la ya'lam khullah ma la yamlahu illallah ta'ala. Man samahu alta minal ajri ma la yamlahu illallah ta'ala. Sing sawe jalma anu samina tanggal 8 Zulhijjah maka Allah bakal maparingan ganjaran kalawan ganjaran anu ageung moal aya anu uning eta kana ganjaran iwati Allah kusabab ageung eta ganjaran. Masya Allah. Itu tanggal 8 disebut awal yaumut tarwiyah. Wal yaumut tasi'u dengan kesalapan ayyamul ladzi huwa yaumu Arafah yang disebut ku dintenan Arafah. Mancing sama jalman sama anu puasa itu si man kana kifaratu li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilah wa huwa al-yaumul ladzi unzila fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Sing sawe jalma anu puasa dina dinten tanggal 8 bulan Zulhijjah maka Allah bakal ngiparatan dosa satahun nu geus kaliwat sareng dosa satahun anu bakal datang anu bakal qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه في الدارين وأمدنا بأسراره آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Dina kesempatan ieu Allah masih mapara nikmat sehat iman Islam ka urang sadayana. Insyaallah dina waktosim kuring bade ngutarakeun fadilah saum Zulhijjah atau kurang disebut bulan rayagung. Ayeuna parantos tanggal hiji Zulhijjah 1441 Hijriyah disunatkeun kangge saum anu aya babaraha berapadilah saum dina bulan Zulhijjah. Dinukil dina kitab Duratul Nasin waruya an Ibni Abbas an-Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala waruya parantos diriwayatkeun katampi ti Ibnu Abbas diriwayatkeun ku Ibnu Abbas katampi hadis ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam alaihi muga tetep Kanjeng Nabi sallallahu alaihi rahmat wassalam sareng kasalamatan annahu saestuna Kanjeng Nabi eta qala ngucap Nabi dina tanggal hiji Zulhijjah saurna aya naon ieu teh dina tanggal hiji Zulhijjah al-yawmal ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awal yaumi min Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah Allah ngawitan ngahapunten ka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nah, jantan Nabi Adam kapungkur ngalanggar karena ngalanggar nyaketan buah nu aya di surga anu tos dilarang ku Gusti Allah. Nabi Adam ngalanggar sareng istrina Siti Hawa. Parantos kitu Allah nurunkeun ka Nabi Adam. Nah, Nabi Adam Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, poenan di hampura dosa Nabi Adam disebut nanti di hampuran dosa ku Allah tanggal 1 Zulhijjah hiji bulan haji dinten ayeuna
Nah, sing sawe jalma tah ieu padilahna saum dina tanggal 7 Zulhijjah. Man sing sawe jalma somanu puasa dan mandalik kadina itu poe al yaum tengah poe dalika yaum dina itu poe ghafarallahu lahu kulla danbin. Sing sawe jalma anu puasa tanggal 7 Zulhijjah maka Allah bakal ngahampura kana saban-saban dosa eta iman. Masyaallah. Nah, eta tanggal 7 Zulhijjah. Wa yawma sani zajaballahu du'a Yunus alaihi salam fakhraja min batnil khut. Tanggal 2 Zulhijjah aya sejarah naon? Ya tanggal 2 Zulhijjah nyaeta diijabahna du'ana Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Amin. Dikeluarkeun tina perut ikan. Nah, terus kumaha padilahna puasa dina tanggal 2 bulan Zulhijjah. Man sama dalika yaumaka nakaman abdallahi ta'ala sanatan lam yasallahu fi ibadati turfata aini. Sing sawe jalma anu puasa tanggal 2 Zulhijjah Allah bakal maparinkeun ka eta jalma sataun bari henteu dosa sakecepanon oge. Maparinkeun ka eta jalma teh dina sataun bari henteu dosa sakecepanon oge. Masyaallah. Orang boro tiasa kitunya. Ya Allah karim, bagaimana pada mulan sering dosa ke Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Orang lajengkeun tah ayeuna wal yaumul salis. Nah, wa yawmuz ladzi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Tah datang tanggal 3 Zulhijjah nyata diijabahna doa Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam. Karena Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam hoyong kagungan putra. Nah, dipasihan ku Allah kagungan putranya eta Nabi Yahya alaihissalam. Rabbi la tadarni pardan wa antal khairul warisin. Rabbi la tadarni pardan wa antal khairul warisin. Kunaon sababna kitu? Sababna bojona Kanjeng Nabi Zakaria usiana parantos sepuh pisan, parantos 100 tahun. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk membuktikan pirang-pirang kekuasaan anak Allah. Duit kagaduh putra jantan Nabi deui nyaeta Nabi Yahya alaihissalam. Ya padilah puasa dina poeun katilu bulan Zulhijjah. Man sama dalika yaum istajaballahu du'aahu. Sing sahawe jalma anu puasa dina tanggal 3 bulan Zulhijjah maka istajaballahu du'aahu bakal diijabah doana. Masyaallah. Kabita pisannya orang mudah-mudahan tiasa ngalaksanakeun termasuk kaji sim kuring. Urang lanjut dengan wal yaumur rabi. Wal yaumur rabi sareng dintenan kaopat. Al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Nah, ngapoean kaopat Zulhijjah nyaeta dilahirkeun Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Nah, padilahna saum dina tanggal 4 bulan Zulhijjah kumaha? Man shoma dalika yauman afallahu annul ba'sa wal faqra fa kana yaumul qiyamati ma'a safaratil bararatil qiram. Nah, sing sawe jalma anu saum dina bulan haji tanggal 4 atau tanggal 4 bulan Zulhijjah maka Allah bakal ngeleungitkeun bahaya atau balai musibah jeung kapakiran ka eta jalma. Masyaallah. Eta dina tanggal 4. Lanjutkan ayeuna kana tanggal 5 wal yaumul khamis. Wa yaumul khamis al-yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Tanggal kalima sejarahna nyaeta dilahirkeunana Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Fadilahna kumaha lamun urang puasa tanggal 5 bulan Zulhijjah.
Man shoma dzalikal yauma bari'un minan nifaqi aw min adabil qabri. Padilahna sing sawe jalma anu saum di tanggal 5 Zulhijjah maka ku Allah bakal dilubarkeun tina kamunafikan sareng diselamatkeun tina siksa kubur. Masyaallah. Mudah-mudahan ya urang sadayana tiasa dipapadan ku Allah kakiatan kang ngalaksanakeun ieu amalan. Nah, ya nang jagana padilah saum dinten dina saum anu kagenep dina kitab Durratun Nasin. Wal yaumus sadisal yaumal ladzi fatahallahu ta'ala linabiyyi fihil khair. Nah dina anu kagenep Zulhijjah Allah mukakeun kahadean kanu jadi nabina Allah. Nah, padilahna tanggal genep. Nah, padilah saum dina tanggal genep bulan Zulhijjah. Fatahullahu ta'ala nabi fil khair. Man shamahu yang durullahi ilaihi bi rahmati fala yu'dzabu ba'dahu abadan. Sing sawe jalma anu saum dina tanggal genep bulan Zulhijjah, maka Allah bakal ningali kalayan paningal rahmat sareng disalametkeun tina siksaan abadan salawasna. Masya Allah. Wa yaumus sabi'u yaumal ladzi yaghluqu. Nah, ayeuna mincakana wa yaumus sabi' al yaumal ladzi yughlaqu fihi abwaab jahannam wa la taftah hatta tamdi ayyamal 'ashr. Nah dina poenan katujuh mah Allah mukakeun pintu jahannam sampai ka tanggal 10 bulan Zulhijjah. Padilahna kumaha padilahna dina saum dinten ngan katujuh bulan Zulhijjah. Man shamahu ughliqallahu anhu salasina baban minal usri wa futiha lahu salasina baban minal yasar. Padilahna sing sawe jalma anu saum tanggal 7 maka Allah bakal nulakan ka jalma tilu rupa warna-warna kaesehan jeung bakal dibukakeun ana 30 pintu-pintu warna kagampangan. Masya Allah. Nah, eta poin ka-7. Dina kiatina kitab Durratun Nasin wal yaumus saminu sareng hari poenan dinten 8 ayyamul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Eta poenan disebut atau poenan tarwiyah. Man shamahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dari tanggal 8 Zulhijjah tekunan disebut poenan tarwiyah kusab dina eta dinten tarwiyah teh ngimpen. Nyaeta ngimpen Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam piwarang mencit putra Nabi Ismail saur pituturan Allah. Maka padilahna dina dinten iya dina dinten tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah man shoma liqallahu anu salasina iya tah man shoma a'ta minal ajri ma la ya'lam khullah ma la yamlahu illallah ta'ala. Man samahu a'ta minal ajri ma la yamlaku ilallah ta'ala. Sing sawe jalma anu saum dina tanggal 8 Zulhijjah maka Allah bakal maparingan ganjaran kalawan ganjaran anu ageng moal aya anu uning eta kana ganjaran iwati Allah aku sabab ageng eta ganjaran. Masya Allah. Eta tanggal 8 disebut awal yaumut tarwiyah. Wa yaumut tasi'u dengan kesalapan ayyamul ladzi huwa yaumu Arafah yang disebut ku dintenan Arafah. Man sing sawe jalma sama anu puasa itu si man kana kifaratu li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilah wa huwa al-yaumul ladzi unzila fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Sing sawe jalma nah anu puasa dina dinten tanggal 8 bulan Zulhijjah maka Allah bakal ngiparatan dosa sataun nu geus kaliwat sareng dosa sataun anu bakal datang anu bakal kasorang. Masya Allah. Dina dinten oge diturunkeun ayat pangtarakhirna ka Kanjeng Nabi nyata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wal yaumul Arafah kun disebut Arafah artinya teh nyaho
Nah ya amun al arafatu eta teh aya mutaaddi kana maf'ul hiji aya mutaaddi kana maf'ul dua. Lamun mutaaddi kana maf'ul hiji disebut teh nyaho, lamun mutaaddi kana maf'ul dua disebut yakin. Kunaon sebabna kitu? Kunaon sebabna kitu? Karena Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ngimpen deui sami sapertos tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan poenan tarwiyah. Maka yakin dunia Kanjeng Nabi Ibrahim yakin ieu mimpen dati Allah supados miwarangna Allah miwarangna Allah supados mencit eta putrana. Nah, tangke putrana bakal digentoskeun ku disebutna teh ku kibas ya. Maka di lapangan Arafah teh kan terkumpul para hujaz di seluruh dunia, bisa disebut haji lamun tanggal 8 kumpul di Arafah teh wukuf. Nah, damoal aya deui tanggapikeun wukuf di Arafah kecuali tanggal 8 bulan Zulhijjah. Nah, keling setiap poe dina waktu zuhur eta waktu mulai wukuf di tanah Arafah. Maka yang orang mah nu teu bunga haji, nu teu hujaz nya disunatkeun kangge puasa Arafah. Sadaya manusia teh ngajerit munajat ka Allah kana Maha Suci ngabuktikeun dahsyatnya poenan mahsyar kan di Arafah teh sangat panas. Dan mahsyar ke pelataran anu rata bakal dikumpulkeun sadaya bae manusia di Arafah. Tutur wapil khobari dina hadis anu sejen man sajal masoma yaumal arafah min dzulhijjah sing sawe jalma anu puasa dina poena Arafah ti bulan Zulhijjah kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sanatan wa katabahu Allah minal qanitin. Sing sawe jalma anu puasa dina tanggal 8 bulan Zulhijjah maka era disebut pena Arafah maka bakal ditulis kaya ning puasa sunat 60 tahun nuliskeun ka eta jalma termasuk orang dan jeung Allah bakal nulis ka eta jalma termasuk orang-orang yang khusyuk. Masya Allahu Akbar. Masya Allah. Nangke lam dasa atau tanggal 8 lebaran haji tanggal 10 bulan Zulhijjah. Maka temamang ni eta impenan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam supados eta mencit ka putrana Nabi Ismail. Nah sepatos dipencit ku Allah digentoskeun eta Kanjeng Nabi Ismail ku kibas di surga domba. Maka gentoskeun Nabi Ismail teh ku kibas. Masya Allah. Termasuk kibas anangke termasuk hewan anu bakal masuk ke surga. Nu kadua hewan anu bisa masuk ke surga nyata si Duldul, nyata kuduna Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang nu katilu nyata anjing kitmir ashabul kahfi, nu kaopat pedang Zulfikar Sayyidina Ali. Masya Allah akbar. Sakedebeuna teh pihatur ina padilah saum dina bulan Zulhijjah. Tanggal hiji dugi ka tanggal 8 bulan Zulhijjah. Masya Allah. Mudah-mudahan orang tiasa ngalaksanakeun ngamalkeun dia puasa di tanggal hiji dugi tanggal 8. Tangki jalma nu kurban ya tetesan darah kurban kata bakal ngahampura Allah kata jalma anu kurban. Masya Allah kan kurban ngahampura eta Allah bakal tetesan teh setiap tetesan teh bakal ngahampura ka kulawargana jalma anu kurban. Terus jalma nu iman nu sedekah ka Allah bakal diutus na poe kiamah dina eta mun sedekah ku kurbana bakal Allah bakal ngutus ka jalma na poe kiamah bakal lawan salamat sareng timbangan amalna bakal berat tibatan gunung Uhud. Masya Allah itu dinukil dina kitab Durratun Nasiin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aya manfaatna. Punten teh siji kuring bila mana aya kalepatan maka mangga dikoreksi wae. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.